Bismillahirrahmanirrahim. Wal murad lan utawi kandang karepkeun min ruhil qudus saking ruhil qudsi al insanul haqiqi iku manusia kang bangsa hakiki alladzi udi'a kang den titipkeun ya ruhil qudsi fi lubbil qalbi ing dalam lubbil qalbi wa yawhar wujuduhu bitaubat lan lahir opo anane ruhil qudsi kalawat tobat wa talqin lan talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah lan ngamulazamah kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisane wong atau insan awalan ing dalam awale ila kalimati la ilaha illallah ingatase kalimah la ilaha illallah bilisanihi bil jinan kalawan lisan insan ing dalam ati badahayatil qalbi ing dalam sausane uripe atihina tusamihil mutasawwifah waktune ngangarani hu ing ruhil qudus sapa ahli tasawuf tiflal ma'ani ing tiflal ma'ani li'annahum karna satuhu ruhil qudsi minal ma'nawiyatil qudsiyah ikut tetap saking sakaya makna kabangsa qudsi kamari aya alam ma'rifat alam tersebut adalah alam lahut eta wa huwa al-watanul asliyu tahapan atau alam bangsa asli asal al-mazkur anu disebut alladzi khuliqa fihi ruhul qudsi nu dijieun di eta alam ruhul qudsi fi ahsani taqwim tadi teh eta urang memeh dijieun kuari dijieun heula di alam arwah etalah watonul asli kuari kan urang teh alam dunia alam nasut naik alam malakut langit alam malaikat naik deui alam lahut Urang atau alam eta gan urang dibere rasa urang teh kungsi di alam eta kuari turun ke alam nasut nu bungkusna teh awak urang maot roh balik deui ka alam eta balik deui ka alam eta lamun sesuai jeung tadi alastu birabbikum qalu bala salamet lamun urang teu akur isyhadna balik ka alam aslina bakal ditendeun di penjara neraka nah ieu ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya urang nganyahokeun alam nu eta make cara seluruh thariqah beda ngaran akur maksud Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah,
kemudian kadituna berbagai torikoh. Aya di Indonesia bae aya 24 torikoh di Indonesia. Ieu teh aja nganyahokeun alam eta. Lamun endek atuh oh masalah. Siap. Deuk hayang nganyahokeun alam eta, los. Hiji ulah kawin. Halo, ping-ping. Aduh. Sebab urang keur aya di luhur eta poho. Poho asa di mana? Kedua, ulah hayang boga perusahaan, ulah hayang boga sawah, ulah hayang boga pabrik, ulah hayang. Pancena kitu amat. Tuh, sia wajar ge cara juga nanyakeun kitu amat bae. Berarti moal nya nanti. Moal. Hese. Tapi amun ku Allah dibere bisa mah babari. Da baja urusan Allah babari ngan cara-cara dong orang mun nyaritakeun metodena betapa hese. Jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan. Teu beunang aya hubungan jeung makhluk. Ieu, matak cak di dieu awas. Wal muradu minar ruhil qudsi nu tadi nu dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia bangsa hakiki asli da urang eta. Asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh. Jadi ieu mah lalagaan. Awak nu ieu mah lalagaan nu mantak. Lamun urang geus cinta jasa ka Allah, ieu teh kudu diurusan. Lalagaan ieu mah. Sakikieun mantak lamun urang terlalu ngurusan awak, ieu cilaka. Dahar jang awak, nginum jang awak, imah jang awak, kendaraan jang awak, awewe jang awak. Naon deui? Hayu sebutan heula Gusti atuh. Ayo, jang awak kabeh kan? Mobil jang awak, naon deui? Karung jang awak. Yang awak kami roh tuh pernah diurusan nah ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul haqiqi manusia asli nama eta gimana lagaan mantak ieu mah taeh gotong kuburanana mungkin di buaya mungkin di maung mungkin di macan mungkin bae di orai mungkin bae di laut, mungkin di sumur, mungkin cara di padang bus, mungkin atau normal biasa. Itu sama sepira lalagaan. Nu asli dah ieu kan. Wali ditanya, "Mama, lamun mama maot engke dikuburna di mana?" Susuriannya. Kudaon mikiran kuburan mama. Henteu supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae tah urusan si anu hirup aju balangkeun bae mama mah geus ka kali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu dipikiran mama mah nyana mah geus teu hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan. Ibu Tin mempersiapkan kuburan. Kuari di Karawang aya kuburan nu hargana 1 miliar. Anu kuburan hargana lamun muslimin mangun 350 juta. Geus disiap-siapkeun kuburan teh kelas-kelas. Urang jang urang teh paeh geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti nu modar. Geus araraya kuari kuburan-kuburan. Geus disiap-siapkeun kuburan teh tah geus hayang meuli los dari tukang Karawang. Wali mah lain gitu. Sabodo. Urusan jeung awak. Mama kok gitu amat? Roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil.
kuari ge mama mah geus asa jeung Allah, kuari ge mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah deuk kumaha deui geus teu boga perasaan ku malah sapira awak urang mah kuari awak teu beunang ka kotoran saeutik kobo kaciduhan ku batur buat langsung masang asa boga cimande deh tamat deh beja nama gelut can orang menang awak orang jadi orang dan matak Gusti ditanya kusaware hamba di hati masing-masing Gusti naha Gusti teh ngadamel manusia teh beda-beda di samping beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk ngeuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia nu 50 nu 6 tahun 40 70 100 moal kebel kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh aslina sia mah cak Allah aslina sia roh tah mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak isuk pageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ar-ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta allazi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero kalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah anu nyaho yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi teu nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia yo laut haju aya naon kitu naon ngaran cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna maek ka luhur tah al musiamah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu mentek urang deuk ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu al musiamah da kumaha titip ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil qudsi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki anu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente geura tobat mah asli geura bakal kabagi mantap makom pertama adalah dina thariqah makom tobat teh lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sungut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubul tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wajinabun nawahi sok geura lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sungut sesuai jeung syariat lempengkeun beteng sesuai jeung syariat dubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik warik golbu mulai bagian batin sok kolbu geura ieu teh deuk naon maksudna deuk hayang nyaho lubil golbi di sekitarna aya latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta asli urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna
berarti orang ngobrol jeung Allah. Mantak naon kuari ge diaslikeun deui urang ngobrol jeung Allah. Cara saha? Cara Kangjeng Nabi. Cara saha deui? Cara khulafaur rasyidin. Cara saha deui? Cara kutubul aulia. Mantak dina rahasia sholawat. Man shalla alayya mi'atan marrah. Saha jelema nu maca sholawat ka kaula 100 kali. Sholawatna ulah hese-hese. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Bakal yarahu rabbah, bakal neuleuh ka pangeran. Eta sakitu da cak Kanjeng Nabi nu ngomongna. Ente baca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah. Lamun henteu yarahu rabbah, yarahu nabiyah, bakal neuleuh ku mata hate atawa ngimpi. Cara Imam Syafi'i mah ngimpi ka pagi jeung Allah. Ari si eta. Coba si eta tanyakan. Ngimpi naon? Ngimpi na. Nu kakula perdah bebeja, ngimpi nyana naik kebo. Naik kebo ngeuna aju nanjak set. Aju nanjak nyana teu nyakelan ngaguling, bareng ngaguling, terus ka handapeun kebo katincek hulu. Panteu mah ngimpi joreja set mah. Si eta. Pag jore-jorena ngimpi tah mah. Heeh. Aju nyana jojoakan. Aduh. Aja pemajikan aya naon enggak? Waduh. Mimpi apa? Waduh, enggak bagus dah. Eta kos gitu ngimpi. Ya Allah. Masya Allah. Sakapeung waktu mah aya deui nu ngimpi nya bagus jasa kieu cenah ngimpi nya kapal udara. Bu bagus dah mah. Maju. Masya Allah, tengah-tengah diragakeun. Oh bener lah si eta mah. Adeurek bener kumaha atuh jatah nonton main bola sih. Soalnya nginan ger hesna gitu boro-boro babacaan hes sorangan di hareupeun TV. Ya tuh pantes diangkat panglima setan ge. Tuh nya mah kabehan bukunya na doang. Nah ieu. Eta cak Kanjeng Nabi. Baca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Mantap kula begitu kapake jeung Habib Lutfi dibere shalawat eta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabiyil al-ummi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi wirid ini sakula keur waktu dibere jah sholawat jadi salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala teu sembarangan masa Habib Lutfi mere sembarangan berarti ieu wahara ieu lus kula sok dibaca geus mal dibere jauh ka dituna tuh eta Habib Lutfi ge ka kula mere eta padahal entek dina sholawat aya kos kitu tah eta lamun teu ngimpi ka panggih Allah mata hate ningali ka Allah atau ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta teh henteu sambarangan horeng kudu ditobatan heula tobat syariat kuwi tobat dina tarekat berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan lamun can bisa latifatul qalbina kumaha latifatul ruhna kumaha latifatul sirina kumaha geus sesuai encan tobatan ka Allah si ongko hayang tapi itu bener mulai orang bagi spesifik tak berarti geus kaliwatan syariat nu tadi kan syariat mah bari bagian batin ieu teh neuk menempuh hakikat hayang kalubil qalbi nu aslina urang eta mun urang datang ka aslina dunia deukeut lah sagede perut gente sagede gente dunia teh deukeut ka Mekah halengkah ka Banten salengkah ka mana we salengkah deukeut sebab urang geus aya di aslina ai aslina urang ruhil kursi ruhil kursi mukalama jeung Allah lamun urang mukalama jeung Allah geus nyerahkeun ka urang cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia penta ngomong sompral jasa tapi di ilmu hakikat pokos kitu mata kumaha nya beja kun fayakun geus dibikeun
nyen masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek ngan sakada ditepak doh Syekh Mansur di Mekah yang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduheun Haji Pendi turun ke sumur brek mun teu getulgan paeh ngabrek-bek sama ya Allah hade teh gaya anak atuh mun eueuh anak dah wari tinggal ila ruhi kunaon eta deukeut Si Abdul Muhi pemijahan set lewat napak sancang set Masya Allah karim ini kumaha urang carita zaman wali sanga carita zaman para wali nu eta henteu kudu nu eta horeng nu ayeuna ge aya kuari ge aya kuari geus eta saha teh kieu wali bejaan jai ge teh nyaho cenah Habib Rozak bisa oge bisa Habib Rozak ge nya geus kikiran beset deuk hiber per kajongklok jelas aya lah kajian gua mah aya pasti boy pasti jasa aya nah deket dunia teh deket Masya Allah tinggal orang kabita mau nyaritakeun alam eta kabita lamun urang nyaritakeun karomah para wali haji urang kabita ku karomahna moal datang ka Allah janya mah henteu nya mah hayang ge ka Allah lain ku karomahna urang mah resep ku karomahna moal beres mantak lamun eueuh anu nungtun moal datang ka Allah ini matak bahasa lagi usul ilallah datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat lain naik Apollo lain apakah naik mobil datang ke Allah orang di dieu bae ge ja Allah mah aya henteu kudu ka Mekah ja Allah mah aya nu diibadahan ku urang di Mekah jeung di dieu akur tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang datangkeun ka lubil golbi atau melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 tahun 2 tahun selesai tapi perang melawan nafsu terus datang ke tutup umur hayang kan lubil golbi ruh kil kudsi insanul hagegi eta mantak dijieun bae metode torikoh ngaranna bacalah ku urang ihya bacalah ku urang minhajul abidin bacalah ku urang hikam bacalah ku urang mau'izatul mukminin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf adapun praktekna tetep kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid entak di pasar kemis aya bae haji mursyid geus bae kadinya teh boga sakolanya di dinya ente sakola di dinya engke ge usul ka mana usulna kurupuk dagang kurupuk nah iya tuh ya Allah ya Rabb wa yadharu wujuduhu bitaubat bisa ayaruhil kursi ku carita tobatna urang mah tobat syariat gencan kobo engke tobat toriko atuh lain deui kan tobat toriko melalui renungan-renungan riyadhah mujahadah muhasabah tafakur zikir wa talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan maka lisannya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala kalimati la ilaha illallah bilisani fil jinan aya lisan qalbu aya mata ieu aya mata qalbu aya ceuli ieu aya ceuli qalbu aya lisan ieu aya lisan qalbu urang mah la ilaha illallah lisan ieu lisan qalbu nutup urang mah neuleuh makan bener ieu mata qalbu nutup supaya kabuka kumaha ieu mata sebab takbir jelema nu salat kadenge Allahu Akbar kosong takbir kanyawan salat kajawan kosong mentak jelema nu luhur ngamakmum salah teu ngamakmum salah Allahu Akbar kosong bungeun tah salat sorangan mentak geus hajipen di salat sorangan eta teh keur oah jadi khirfana maksudnya rusak kerusak karung henteu laku fana
ya Allah la ilaha illallah lazim gitu badak disebut zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah. Urang lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah abeh nyaho bae urang dicepetkeun katarik sorangan roh golbun narik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh teu guguru nu kos itu kan ulah lamun aya nu zikir kos kitu teh guguru salah mah teu kan teh guguru lain lamun lambat la ilaha illallah patahkeun hana la ilaha illallah la ilaha illallah tapi lamun cepet la ilaha illallah la ilaha illallah aturanana main bola ge make aturan atuh zikir ge sarua nah engke kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah naik lek eueuh nu eta mal bejaan ka ditu naik zikir du eta tek 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 nah ieu mimiti ala kalimatil la ilaha illallah bilisani awalan lisan urang kuari bilisani fil jinan ba'da hayatil qalbi lamun encan hirup hate moal lisan lamun hate geus hirup kakarak bilisanihi fil jinan engke ge jalem peureum ngahanang teu puguh eueuh duka denge nanaon hirup hate teh jeung Allah urang babarengan jeung bos bae ge betapa bangga urang ngarendeng jeung nu geulis bae ge betapa bangga dikerumuni orang banyak hey Allahumma zawijni zaujatan itu ada satu kebanggaan kan Masya Allah ya teh saha eta bos nu boga pabrik anu ratusan hektar ribuan hektar aya satu kebanggaan atuh komo ieu jeung Allah nu bogana nu nyiptakeun langit bumi jeung nyiptakeun urang betapa masa situ bangga tang eueuh nanaon ya karim hate hirup hina tusamihil mutasawwifah tiflal ma'ani dingaranan ku ahli tasawuf ruhil qudsi tiflal ma'ani bocah makna kumaha tah bentak disebut bocah mana urang neuleuh orok teh eueuh dosaan sakabeh jelema hayang nyekel orok lantaran resep eueuh dosaan komo orokna ieu bangun pikasepen pigeuliseun rapi ku eueuh dosaan jelema iba kabeh ka orok nyekel nah. Ini anak siapa bapana nu tolol buku anaknya anak siapa tuh tolol bapana tolol duluan anak lagi gak tahu nah ieu orok ya carita orok jelema iba kabeh ka orok lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais lamun aya orok di jalan saha bae ge pasti teu kafir teu mukmin tek ngais kabeh jelema ka orok mah jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibubicin ka sawah dicokot ku saha bae ge orok mah saha bae budak leutik lamun manggihan orok bebeja pasti kakakana aya orok eueuh bae anu henteu iba ka orok mah sebab naon eueuh dosaan ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mengkerumuni urang kabeh jawarana hayang kiaina hayang santrina hayang pengusahana hayang komo atuh nu hayang berkat mah waduh geus bahara jasa temen lain mega-mega deui tah mah kabeh mengkerumuni tuh sebab kabeh merasa iba merasa yang dekat sakumaha orok disebut tiflal ma'ani ketika seseorang geus menjadi tiflal ma'ani naon bedana jeung budak mah teu boga dosa boro anak asli sangkilang hasil zina kabeh iba kabeh nyaah kabeh deudeuh eueuh nu embung jelema dibere orok lamun aya orok terlantar cokot ku urang kajeun teuing sasaha ge kajeun teuing di mana bae cokot bae ku urang sebabnya natea eueuh dosaan ketika urang geus datang kana ruhil qudsi nu aya dina lubil qalbi jelema kabeh deudeuh jeung nyaah kabeh
ketika aya nu ngomongkeun lainnya anu salah rasa hasudna nu aya batur ngomongkeun batur benci lainna naon hate leutikna mah henteu ngan rasa hasudna doang aya geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf dibere nyaho urang ulah kaget ketika urang teh jadi kekasih Allah jelema raresep ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutikna mah henteu ngan hasudna nu aya atuh geus dinyatakeun mantap nyaho itu hasud atuh nyaho gitulah lebil bani prosesna nu hese sehingga urang kudu hayang jadi tiflul mani sebab nyana mah ku sebab dosa ka sahabae bagus lamun aya jelema lamun lain ke makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa nya da teu situ mah bagus nu di deuleu bagusna bae mun aya jelema jawara nu di deuleuna bagus dan teu neuleu jorena mun aya pengusaha nu di deuleu bagus dan teu neuleu jorena lamun aya jelema tukang mabok nu di deuleu bagusna bae mabokna teh di deuleu mun aya jelema tukang zina nu di deuleu bagusna bae misalnya nyana pernah di pengajian misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana silaturahmi nu di deuleu eta bae adapun zina teh di deuleu mabokna teh di deuleu jadi nyana mah selalu nu di deuleu bagusna bae eueuh teu pernah neuleu ka nu gorengna nu mantap jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun hebah ngaranna jelema setiap deukeut ka Allah eta teh dibere hebah jelema padahal kabeh cinta kos kitulah tiflul mani eta teh prosesna tobat heula tobatan zahir ge saseleh tobatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae urang lamun deuleu awe astagfirullah geulis amat sih di mana imahna sih nomor HP-na sabaraha sih eta mah panglima tadek bersihan awak supaya jadi tiflul ma'ani teh prosesna masyaallah karim nah iyalah mun urang aya nyaho kana keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di negara anu leutik sebab naon bisa hihi berat teh lain awakna rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alastu birabbikum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon teu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah nu mantap teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusanna urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salat teh keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar masyaallah ngeunaheun jasa menta kadang-kadang salat maghrib sarakaat ku ngeunah-ngeunah maksudna di koser sarakaat sakta ieu keur carita urang ngaji hiburan supaya nyaho oh aslina urang mah eta aslina urang mah jadi urang teh kuari kikiran teh urang kabawa ku lain asli ketika urang kabawa ku lain asli atuh tempat urang ge moal asli tempat asli urang makan surga ketika urang teu asli atuh lain asli tempat urang ka mana saya eta tinggal gitu bae kok make terlena atuh urang ye ku kaayaan hirup nu lain asli ye teu sabada sia nafsu cok arahan gerege nya nah iyalah aina tusammihil mutasawwifat tiflan ma'ani li'annahu wallahu a'lam bishawab Bismillahirrahmanirrahim wa yadharu wujudahu bitawbah lallahu at'amam ruhul qudsi kalawan tobat lan talqi mulazamati kalimatil la ilaha illallah lan mulazamah lan tepiing kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisan insan awalan ing dalem awalat ala kalimatil la ilaha illallah bilisanihi fil jinan kalawan lisan insan ing dalam ati ba'da hayatil qalbi ing dalam sauseudeuk urang ati hina tusammihul mutasawwibah waktu ngangaranan ing ruhul qudsi sapa ahli tasawuf
tiflal ma'ani ing aran tiflal ma'ani li'annahu minal ma'nawiyatil qudsiyah la satuhu ruhul qudsi kutata saking sakaha makna kang bangsa qudsi wa tasniyatuhu tiflan wa khasal lan utawi nganaran ruhul qudsi intiflan iku kena arah-arah pirang-pirang perkara ahaduh diciptakeun ku Gusti Allah arwah di alam arwah kabeh kuari diturunkeun hiji-hiji ka alam dunia di pakaianana jasad salila hirup di alam dunia berarti urang ngumbara engke bakal pulang ke kampung asli urang ngumbara di pangumbaraan mah teu meunang sambarangan lantaran ngaranna ge ngumbara ulah leha-leha ulah ngeunah-ngeunah ka Mekah 40 poe ngumbara bakal balik jelema kuari jadi TK ke Australia jadi TK ke Jerman ke Itali bakal balik bahkan aya nu ka Malaysia balik dage teu sopan dipaksa ditah balik urang mana eta nu dipaksa KTP da urang pondok dipaksa di Malaysia ditah balik ilegal ilegal ai dipaksa ditah balik urang bakal balik ke kampung asli batak lamun baheula di kampung asli urang bisa mukalamah jeung Allah ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu urang kabehan ngajawab bala syahid kuari urang di alam ieu lamun urang murni sakumaha alam itu urang ge bisa mukalamah jeung Allah Ki Bal'am bin Ba'ura bisa langsung jeung Allah mukalamah tapi hajunya na mandeg lantaran dibere poswan sekupi letik tapi gak halangan teu bisa nu tadina mukalamah jeung Allah kuari jeung bupati kuari ngobrol na teh nu baheula jeung malaikat lantarana kuari mah hansip lantaran nu sok datangna ka imah nyana diganti ku Gusti Allah zahir deui batin deui Masya Allah tugas daripada ilmu tasawuf melalui thariqah ngabersihan batin anu bakal nembus kana zahir sinar batin bakal katingali cahaya-cahaya batin bakal katingali sehingga kucaangna batin bakal katempo rahasia-rahasia sirrun min asrarillah Kangjeng Nabi mah kadatangan ku malaikat Jibril lantaran Kangjeng Nabi mah eueuh hahalang sebab malaikat sorangan ge meunang ti Kangjeng Nabi wari tugas daripada ilmu ilmu tasawuf ieu teh nyaritakeun ganjelan-ganjelan jeung panyakit-panyakit nu mantak urang teu bisa langsung ke Allah lantaran berpanyakit hiji panyakitna urang asa aya awak urang aya Kangjeng Nabi mah awak teh teu diaku teu asa aya Kangjeng Nabi mantak langsung bae dat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi nurunkeun ayat-ayat lamun urang masih kana ngaku ka awak urang pengakuan urang terhadap awak urang etalah hijab di antara tanda bahwa urang ngaku ka awak urang cincin gololede eta lugus kadar itu tuh badan wangi di aku tuh beudang urang katodel ku batur tuh beudang katodel katoel karena ngaku tambah dari diri urang ngaku mulia teu meunang dihinakeun ku batur
tanda deui bahwa urang teh pejabat agung gagah tambah deui sabaraha hijab urang jeung Allah tah miceunnan eta nu mantak bertoriko moal lulus satungtung masih keneh ngajabat bertoriko mah mangga bae ngan atuh jalan di tempat jang naon satungtungnya nama si keneh ngajabat nu mantak baheula abah anom disaling-salikeun ge ku para kiai ngasup-ngasupkeun torikoh ka para menteri ka para pejabat lainna naon moal aya faedahna sebab moal bisa miceunnan hahalang atuh zikir biasa bae si ulah mengatasnamakeun torikoh eta lah bangsa senyum kiai senyum kiai nyalahkeun henteu sebab zikir teu nyalahkeun salah lantaran salah kuda-kudana tayin salah torikohna kuari diasup-asupkeun torikoh hayu bae teu pernah mah santren ngasupkeun torikoh ulah atas sabab torikoh sih zikir bae sih moal wusul ilallah sebab torikoh mah deuk ngawusulkeun urang ka Allah bahasana ge beda wih alhamdulillah cenah barang asup torikoh teh dagang mararaju je pan kana dagang barang asup torikoh alhamdulillah jabatan naik salah saha ai asup torikoh mah lain gitu alhamdulillah barang geus asup torikoh kukula harta-harta kukula dibikeun jabatan kukula geus ditinggalkeun deuk ka Allah bae pamajikan kukula nu jore ditinggalkeun ku ari boga nu geulis torikoh sih kos kitu torikoh mah ngalepaskeun nu hina aya nu hina teh dunia di jerona materi jabatan dan lain sebagainya eta torikoh sanggup bupati bertorikoh nyana ngalepaskeun bupati ka bupatihanana sanggup menteri jadi torikoh ngalepaskeun kementerianana sanggup henteu bertorikoh ngalepaskeun yayasanana ih pajarna mah kumaha meureun norekat emang padu zikir bae ilallah tengah penting los ilallah nu nyari huntu gubung tah gara-gara salah kuda-kudana torikoh mah deuk ka Allah miceunnan nu hina geus lain salah torikohna aya anu ngadatangkeun baheula ka abah yeuh cenah silsilahna ieu kiai cak abah lain silsilah carana jana salah cip bimbing heula tuh dek torekat bah ulah waka diasupkeun torekat bimbing hayu lalaunan keuna paham heula kuateun teu nu mantak nyana norekat can paham bere pemahaman heula Pak kalau torekat itu mau menghilangkan yang hina menuju yang mulia yang hina adalah dunia ketika Bapak masuk torikoh Bapak jadi menteri nanti kementeriannya harus dicopot sanggup enggak Pak wih jangan gitu dong Kiai ini dapat susah payah ini jadi menteri juga dapat nyogok nah iya sogokannya lemparin dong sini dikit nah, iya salah ini bicara lu hina tah carana kumaha ye wa yazharu wujuduhu lahir bisa wujudna ruhil qudsi ku tobat teh tobat syariat tobat teh tobat thariqah tobat teh tobat hakikat urang mah disyariat ge can katobatan can katobatan di syariat teh mata teh ceulit teh irung teh sungut teh lempang teh cukal cekal teh umba ambe teh langkah-langkah urang mancan bisa silaturahmi ka hiji jelema lillahi taala asal lain lillahi taala berarti kan aya muatan urang mancan bisa kapan nyaba ka murid lillahi taala kudu diberkatan bae cara si eta anu eta mah tolol bin goblok can bisa lillahi taala ulah torekat aya muatan ieu teh ahli tarekat kunaon teh silaturahmina ka murid hayang diberkatan ieu mah buapana setan kos kitu mah deres bapak mah ieu panglima nya geus sah ngana mah geus diangkat panglima
iya kumaha itu ngeunah bae nyebutkeun torikoh giliran da ceramah teu di amplopan ngageryang bae tuh lain kitu torikoh mah selalu lillahi taala lengkah-lengkah ketika aya nu teu lillahi taala tobatan astagfirullahalazim masyaallah abdi diundang ku murid abdi kemudian diberena leutik nyeri asana teh Gusti astagfirullah siapa salah tobat goblok tah ieu sejak abdi Gusti horeng teu lillah nyaba ka murid ja aing teu boga murid bae kiai murid aing paling jadi kiai aing dek nyieun majelis aing dek muludan sugan we nyana teh ngaku ka aing dek aya we maksud tujuanna jang syiar opo tata beunang ahli torikoh mah kos kitu haulan tuan Syekh ngundang batal norekat teu meunang norekat mah masih hayang masih kene hayang naon gitu deriung-riung ku jelema segala ngundang segala naon mentak lamun aya jelema anu ngayakeun haul sultan nyanana norekat kemudian ngondang diseri-serikeun ku ahli norekat beunang naonan itu hayang diriung-riung ku jelema ulah nyana bae ngahaolan tuan Syekh batur milu gedek milu bangga henteu aja masalah ieu lain sia kebo hijinya sia sapi hijinya awas lamun teu kebo mali aku murid ku aing sia aju cak muridna aing ge mal kanggo guru ka sia tah ai lain di syariat lain di tarikoh teu mangga bae ieu keur carita tarikoh geus kelas ieu lain deui sehingga ade lamun atas nama tarikoh awas ulah berbau-bau nuhina murnikeun lamun dekos kitu ulah make atas nama tarikoh make syariat mangga abdi rek muludan nyumbangnya geus ka dituna ge kos kitu bae daek henteu gajeun geus raramean ngaranna jajabur kos kitu ngaran tapi kan lamun geus istimewa cara Habib Umar atuh teu jadi jajabur deui geus ikhlas puluhan sapira ge puluhan keboda hayangkeun Habib Umar teh hayang geus teh hayang nyana ieu mah kajen teh bagus itu ieu mah atas nama torikoh nyangundang nyamenta wah macam-macam tek-tek jeung bengekna eta teu beres lain kitu murnikeun ulah aya maksud-maksud anu hina sok lempengkeun ka Allah silaturahmina lillah gajina lillah naon bae ge lillah asal teu lillah geura tobatan neuleuh bae neuleuh seuk bae aya geulis amat aya hayang tobatan waktuna tobat terus baik masyaallah karim ya Allah ya Rabbi tobat dina ningali keindahan alam tapakuran terus tobatan tobat tina ningali makhluk Allah tapakuran tobatan tobat tina nikmat Allah tapakuran tobatan tobat tina kitu dunia nu hina kadele ku orang hidup di dunia pasti diriung-riung ku dunia nu materi material di urang teh mobil teh motor teh dan lain-lain sebagainya etalah dunia hina tobatan ulah hayang sok eta kos kitu tarekat teh dimantak lah naon cenah tarekat make hese-hese kudu bersyarat ja urang salat geus bisa naon geus cek jadi mah naon meureun ieu sia norekat mah lain masalah kos kitu deuk biceuna nu hina teh dunia mun sia ngawarung eureun ngawarungna mun sia boga pamajikan piceun pamajikan orangnya kos kitu cenah kieu teh siapa teu percaya kan malah nambah kan tatatina 3 jadi 4 ieu hasil norekat kieu alhamdulillah malah di Karawang mah boga pamajikanna 7 9 ieu norekat kumaha sih cenah meunang norekat mah geus teu salat geus teu puasa boga pamajikan sadaekna geus jadi wali Allah rante sered ya Allah ya Rabbi piceuna nu hina
Nah kuari tobat asli aya nu numtun berarti cara tobatna urang mah kakarak di syariat engke mah di thariqah teh latifah main lelembutan latifatul qalbi latifatur ruh raputus sir kopi apa napas eta urang can bisa aya sababaraha poin urang can bisa tobatan ieu teh kapan dina latifatul qalbi teh aya 9 lelembutan teh isina urang teh can bisa tobat moal eureun tobat ali thariqah mah dina latifatur ruh dina latifatus sir geninganan ieu can bisa tobatan terus moal eureun tobat sehingga tobat teh jadi pagawean jadi adat geus kulantaran jadi adat engke daek jadi makom urang aya di makom tobat geus ketika urang geus aya makom tobat geus aya rasa dina tobat teh urang geus boga derajat dina makom ketika neuleuh batur anu tobat urang teh akur jeung nyana saderajat di dinya nyaho urang situ teh makomna tobat lantaran urang makom tobat bakal akur tak urang aya di makom tobat itu makom tobat kok nyaho sebab urang nobatan eta engkena balukar tina nobatan eta wujudna bakal kos kieu si itu ge kos kieu teh kos aing akur bakal akur nu mantak layaripul wali ilal wali teu nu ka wali kecuali wali sebab naon nyana pagaweana kos kitu aing lamun tobat tina eta bakal kos kitu lamun magawean eta bakal kos kitu aya di aing kuari geus aya di itu ge aya di aing akur berarti nyambung aing make cincin 2 itu mah 4 leuwur kos gitulah gambaran apa heula gambaran apa heula nah ieu teh kan ruhul qudsi teh al insanul haqiqi aslina urang teh ruhul qudsi kuari kunaon urang teh bisa mukalabah jeung Allah sehingga urang teh dibere wahyu lain nabi atau teh dibere ilham lain wali mantak daun usahakeun supaya urang aya ilham ti Gusti Allah. Jadi orang bisa munajat ke Gusti Allah engke karasa mantak dipermasalahkeun dina ilmu tasawuf ketika orang tobat ditarima jeung teu diterima karasa apa henteu dipermasalahkeun ketika doa orang diijabah jeung teu diijabahna ieu teh karasa henteu ku urang dipermasalahkeun atuh aya masalahna kos kitu mah coba kayak gini moal wakai mau ngamajan kos kitu atuh moal daun teh sia henteu cenah kula ieu ngawirid il qala Yusuf Dabiya berarti ini raitu hada asyara. Eta mah hijab lagi aya 70 hijab jeung Allah kan. Atuh itil diwirid. Tuh, nade teman tuh. Nah, iya tobat talqin. Mamulazamahan la ilaha illallah awalan bilisani. Maka lisan la ilaha illallah maka lisan ieu bae la ilaha illallah ieu gunakeun ngaranna zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah hai sesuai jeung aturan lamun geus bisa tan napas diputerkeun tarikna keluarna la ilaha illallah engke mawaan tang datanglah bilisanihi fil jinan datang ka lisan ati bareng kuari lisan kolbu ati jeung lisan ieu lisan ieu bakal cicing kolbu kuari illallah ieu lamun mimitina ieu lah setar mobil kan brum geus ka ditu geus ditol mah tuh tenang we cara kapal lamun mimiti pilot geus naik ka luhur tak bisa lelempangan pilot kalau ngobrol jeung urang ieu langsung set kapal dek nabrak los urang ngobrol jeung pilot aku gitu ieu lisan heula la ilaha illallah tapi lain sakikituan aya aturanana sesuai jeung tuntunan guru mursyid lamun urang datang main kos kitu bae atuh da kitu bae datang ka irah entar kudu aya nu nudukeun kieu ke bakal ngebentukna kos kitu dibimbing ku guru memantau datang ka mana si jana sebab naon geus jadina bakal kos kitu geus jadina bakal kencan jadi bae
urang lamun secara zahir ya secara zahir, lamun melak sirungan jadi kanyawan, oh sirungan, oh kecamnan kadang-kadang dahanan, oh kembangan, atau guru mursyid ge sarua baca kos kieu nya henteu dibejaan ku nya bakal kos kitu engke na urut nyana kan engke bakal kos kitu tah lamun kos kitu berarti naik, lamun kos kitu berarti naik, lamun kos kitu berarti naik. Ieu mah ijazah toriko. Ha ieu, ieu. Geus masuk. Nah, langsung seminggu beres, geus siap tamatnya geus jadi khalifah. Ambo, budak. Aju bergandengan jeung bupati. Ahli toriko khalifah jeung bupati. Khalifah dina toriko babarengan jeung menteri. Nah, nyasa batu deuk ka Allah make bungkal pengkol ka dinya. Murnikeun aya laranganana haram ieu mentak nyana norekat di deule laranganana lamun ieu bener-bener nyana ngarasa boga penyakit darah tinggi ulah sok ngadahar sate mabok sia nyana mun ngarasa bertoriko dirina laranganana ulah ieu boleh bae jangan nyaritakeun aing norekat tek bae tapi laranganana kok kos kitu atuh maksudna norekatna jalan di tempat moal bersinar daul qalbi ketika daul qalbi engke gede hulu nyana masa sih barang norekat tuh jeung jelema masa sih barang norekat ka kiai teh sinis lain ngabagusan kok norekat mah makin bagus sebab ulah di deuleu jorena ka jelema bagusna bae jelema teh ulah dideul jorena bagusna bae sehingga bareng bae akur bae jeung jelema sebab nu dideuleu bagusna bae jeung si eta akur sebab nu dideuleu bagusna jeung si eta akur sebab nu dideuleu bagusna ieu mah bareng nu rekat waduh teu alal akur jeung sasa moal bisa ngahiji aing mah pan aing mah norekat wali aing mah mendingan dirante batak hese tuh lain samaraga sok kira berangkat tobatan talqinan mulai zaman la ilaha illallah la ilallah mulai di lisan ieu datang ka lisanil jinan ba'da hayatil qalbi sehingga sabada hirup ate datanglah ka nusok dingaranan tiflul ma'ani bisa mukalamah jeung Allah eta keur carita kerenna sebab loba ka isin bisi salah salatna beda kumaha salat beda kieu salat beda teh urang makan sesuai jeung fikih akurkeun jeung fikih usolli fardhu zuhri Allahu akbar urang mah kitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan biasa Fatihah bismillahirrahmanirrahim mun maghrib pas asana jeung fikih jauh ke Allah tarekat mah lain gitu Allahu akbar teh dititah ku Allah bareng tajeng tadi lain hayal rasa Allahu akbar dititah ku Allah geus nyebut Allahu akbar nang nitah Allah nu ngagerakeunna Allah seakan-akan Allah nangtung lain sanangtung ieu teh dititah ku Allah ketika ruku Allahu akbar ieu teh dititah ku Allah ruku teh lain dihayal kitu geus sia mah kitu deui perasaannya nak dititah ku Allah ruku teh keur bareng jeung Allah sebab Allah teh al muharrik wal musakin anu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun berarti digerak urang aya Allah ketika urang nyaritakeun Allah mana Allahna Allahu akbar mana Allahna cak Allah aya mana nu keur ngagerakeun kaula di mana henteu bisa kitu eta mah keur carita ahli thariqah cuman perasaan ketika itidal itu dititah ku Allah Allah sami Allahu liman besi salah panita Allah Allahu akbar sujud dititah ku Allah itu panita Allah sebab aya Allahan lain dihayal lain diucap tapi terasa didinya lah bareng eta lalu hese dijabarkeunana hanya ahli-ahlina lah nu boga rasa jeung nu nyaho iman sakadar bahwa berbedalah sholat ahli Allah wali jeung sholat syariat sebab perasaanana lu berbeda teu bisa dihayal tak merasa mantak zikir supaya karasa lisan heula kemudian galbu terus geus bersih
urang teh datanglah ka tiflul ma'ani. Mun Kangjeng Nabi dibere wahyu langsung, mun wali dibere ilham langsung tanpa aya hahalak antara dirina jeung Allah. Langsung bae ka Allah. Wah, ngan nyanana geus embung ngadoakeun embung maksudna embung samarangan. Sebab asalnya na ngadoa hasil maksud. Asalnya na hayang hasil maksud. Isin ka Allah, geus ku Allah bae. Urang mah pan ngablus-blus bae ngadoa. Pan ngablus-blus urang mah ya Allah, ya Allah. Allah Allah Allah. Takos kita lihat. Eta sahabatun teh ahli tarekat mah. Adapun ngadoa nu biasa, tabarruk ka Kangjeng Nabi. Tabarruk bae mah doa, tabarruk ka Kangjeng Nabi. Masyaallah. Mun goa ti guru da tabarruk ka guru. Geus biasa ka Gusti Allah. Takos kitu lah. Geus aya dina tiflul ma'ani. Artina hubungan dirina langsung ka Allah. Sebab eueuh hahalang. Urang ku ari kunaon teu bisa kahalangan ku deuleu mata. Naha mata urang sesuai jeung perwatekan mata urang. Watek mata biresep neuleuh kanu indah-indah. Ketika orang teu menghindar tina deuleuan nu indah, dinikmati. Ketika dinikmati berarti orang ahli dunia lain ahli akhirat. Menikmati dunia melalui deuleuan. Ari wali neuleuh nu indah. Indah ieu teh ditafakuran. Gusti keindahan ieu teh dadamelan Gusti. Gusti teh maha indah. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Allah teh maha jamal yuhibbul jamal. Gusti Allah seakan abdi neuleuh nu indah teh neuleuh ka Gusti bae. Komo Gusti indah. Selalu kos kitu nya nama. Jadi lain dinikmati tapi tafakur ke Allah. Lain eureun tafakur ke terus per detik per menit. Ketika celi ieu teh berwatak ngadengekeun suara-suara nu merdu, nyanyilah dan lain-lain sebagainya. Suara wanita lah dan lain sebagainya. Ketika orang ngadenge suara merdu, orang indah, nikmat, berarti orang keur menikmati suara merdu dunia, berarti orang keur jadi ahli dunia, lain jadi ahli akhirat. Ilah halang. Ari wali lain ketika suara merdu, Gusti keindahan suara merdu ieu teh ti Gusti tanpa Gusti moal merdu. Seakan abdi asa ngadengikeun Gusti bae. Kos kitu teh lain omong tapi terasa langsung tet injection. Otomatis. Eta lah hasil daripada zikir tafakur, khidmah, muraqabah. Ieu kan sakadar bahasa-bahasa nyaritakeun hungkul urang mah. Adapun praktekna kudu ti nol heula. Urang ngaji Quran ge alif ba ta lif jabar a ba jabar ba mim jabar ma ta jabar ta mata sin jar si ya jabar ya sia bata sia. Urang kos kitu tah. Nah ngaji sambung nyambung karak maca ieu sarua. Nah ketika geus jadina Kangjeng teu kahalangan ku sasaha wahyu datang set jeung malaikat langsung terutama malaikat Jibril saha bae malaikat tu hayang mampir ka Kangjeng Nabi dipersilakeun katinggalilah ku Kangjeng Nabi. Kitu keneh para wali Allah ngan wali Allah mah ilham tergantung kumaha derajat kewalianana. Mentek lamun urang nyaritakeun Tuan Abdul Qadir sogol amat sakumaha nabi memang kos kitu. Mun urang nyaritakeun Imam Abu Hasan As-Sajili sogol amat memang kos kitu sebab teu aya hahalang antara dirina jeung Allah. Terus ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli Allah yakni waliullah kos kana ditu ngan nyana embung ngomong teu meunang cukup ku kinaya sewaktu-waktu kaleupasan. Mana kaleupasanana? Itu Imam Sobari ketika kerja miahan. Oh Masya Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh Mama Ilyas naik kalur kadeleun roh kadele naik kalur nyana langsung ka jero. Masya Allah Allah karim roh bisa kadele atuh kuari aya nu bisa lelembutan deuleu si eta deuleu malam Jumat lelembutan kadele berarti kan sabangsanya na eta. Bisa kadele. Oh Masya Allah karim. Nah lamun Syekh Abdul Karim datang ka dieu ka Syekh Anawi ti Mekah saleng kadang set datang. Jadi takeun mana
Asnawi aya dia aya bacakeun eta mah kitu sa Abdul Karim gitu bacakeun gitu dibacakeun eta mah guru teh kali-kali carekan siap Asnawi zikir teh ya duit bacakeun lain ucapkeun Allah geus berangkat deui ka Mekah deuk kumaha coba ya deuk kumaha coba kos gitulah wali Allah sogol amat teh sogol namun Syekh Mansur turun di ka sumur Zam-Zam terus tadi Cikadueun jia teh geus kos karar itu naiknya ke Gunung Karang Syekh Buyut Mansur di Gunung Karang nyana nyalande di hiji tangkal kayu disumpah ku nyana tangkal kayu panjang dongeng teh Syekh Mansur keur carita ka Gunung Karang datang ka sumur 7 sagala eta kan Syekh Mansur ka luhur jamun urang caritakeun Syekh Maulana Hasanuddin diajak ke alam jin kemudian kapanggih titah ngawin jin emang kumaha gitu eta lah di Gunung Karang ketika Syekh Maulana Hasanuddin Banten ndek tarung jeung pucuk umun emang kumaha bisa ka alam eta nya Masya Allah Karim atuh moal ge disebut jelema sakti atuh ye ka Cirebon ndek jalan larat apa ndek jalan laut geum bapana teh ndek jalan laut teh bah jalan darat bae ulah jalan laut henteu lah jalan darat bae ye sekolah ge jalan laut jalan darat ulah jalan laut engke aya angin sia nyanyahoanan ilmu sia ge nangge abah heuh sabodo bah nganan jalan laut set tengah jalan aya angin buah tulungan ku Syekh Maulana Hasanuddin sekolah ge bah ulah jalan laut jaheus ya aku mah coba ayo lalakon kos karar itu amat geus jalan darat bebas tuh kakarak geus bejeunna sia dek babat Banten mah deuk kumaha coba eta kos kitu lalakonna apakah kuari teh eureun lalakon kos kitu atuh teu ya Habib Rozak ge sok hiber atuh sok hiber ieu ge jana katembak nu mantak di dieu ye katembakna mending ku bedil mah ku mimis teh ieu mantak kuari teu bisa hiber deui tuh ya Allah ya Rabbi atuh masih kuari di alam kos kieu teh ya Allah ya moal di Mekah kararumpul di Masjidil Haram kok kula kapanggih jeung Kiai anu kok kula kapanggih rarasaan teh Kiai anu rarasaan Kiai atuh kalali berkah ditu masih keneh ye atuh lamun geus eueuh nu kitu kiamat Masya Allah Karim lamun murid Abuya kapanggih di Mekah ja itu mah Abuya mending mun teu seuri pan seuri Abuya itu tawaf ya Allah ya Rabbi cak murid aja itu mah Abuya kana di dieu ka Mekah teu naon henteu kok aya di ditu jitu deuk kumaha tuh kamari ge Haji Pendi kan aya di Jakarta beneran kapanggih itu copet kapanggih ye da sia bareng jeung bangsana tuh ya tuh copet jeung copet deui ya Allah udah lamun jaritakeun di alam anu eta geus datang ka naon kitu ngaran Ruhil Qudsi nyana geus aya di alam eta bakal ngahiji deui jeung nu aya di alam eta atuh zahirna mah biasa bae goe tah tapi nyana dongengna ka anu ji padahal mah teu ka mamana eta Ruhil Qudsi nyana ngahiji di anu Masya Allah Karim kos kitulah hamba-hamba Allah anu geus deukeut ka Allah nu mantap ketika suara Sayyidina Umar kadenge ku para sahabat kadenge ku Al-Jabal cak sahabat jatuh Sayyidina Umar apakah kenabian teh masih kene aya apakah kenabian masih kene aya ieu mah suara Sayyidina Umar pan kanjeng Nabi teh geus eueuh kok masih kene aya ieu khariqul adat ketika ya nunamu ka Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman maneh zinah di jalan Masya Allah Karim kanyahoan di jalan manggi awewe ditanya heula awewe silih tetep senyum nah nyaba ka Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman maneh zinah di jalan mata maneh kadeuleu pancaknya teh kanabian geus eueuh kok masih kene kos aya zaman Nabi bae satang ka kuari atuh sarua bae lamun dilenyep-lenyep aing kanyahoan ieu ku Haji Pendi atuh aing kanyahoan maling ku Haji Pendi atuh sarua pamalingana tah sarua nah gitulah di alam nah eta teh kunaon zikir la ilaha illallah lisan ieu naik ka lisan ieu sesuai jeung tuntunan datanglah ka tiflul maani nu mantak dingaranan tiflul maani ialah alasan sababaraha rupa ahadua wallahu a'lam bissawab